Dunungan teh aing ngaripuhkeun wae euy. Ayeuna datang deui PKL ayeuna cenah. Manehna teh. Heueuh. Sugan datang beureun ayeuna beunna da bejana sore cenah ka dieu teh. Jam sabaraha ye? Tanyakeun heula ka si Mas. Capek lumayan raraya meureunna dunungan di imahna. Di pantona mah molongo aya meureun dunungan teh. Assalamualaikum. Dunungan aya dunungan. Molongo tapi pantona mah Tuh. Wah, kudu dijero sigana mah. Assalamualaikum dunungan. Sahanya nu ngageruan euy. Makanya bisi aya nu muter ka dieu euy. Aya kitu dunungan teh tapi molongo pantona mah. Mang Dharma buru ka dieu. Jero. Lain ka dunungan. Ka ditarik nanyakeun. Tanu PKL teh ya. Geus ka dieu encan. Bejana pan sore cenah ka dieuna. Lain ali dunungan kumaha nya. Jeung ditarima deui eta PKL di dieu. Kan geus oge teh heula ningan. Nu kahiji mah lapur eueuh. Anu kadua mah leuheung gitu. Balik eta mah kabur. Soalna naon loba ditinggalian. Leumpeuh Yuni, teu leumpeuh Yuni di ayeuna dunungan eta ditarima deui. Di dieu mah dunungan ditanggung jawab dina aya masalahna. Tanggung jawab eta mah mun aya masalah eta mah ku dunungan. Teu kuring mah ngurus vila we wungkul. Tapi da geus diberesan vilana mah. Tadi penting beresana mah. Tak kumaha tuh ayeuna dunungan. Tah Mang Dharma ngomongna mah ayeuna, mun teu ayeuna paling isuk meureun. Matak disewakeun teh lumayan gede duitna. Gede duitna pisan ye. Tah aya ge Mang Dharma geus sebulaneun, sugan mahil lah. Mun kurang mah menta deui we nya. Jeung omata nu di Lebak beresan heula. Moal dunungan moal kituan Bungseun ieu teu tanggung jawab dina aya masalahna Dieu mah ana ngarek ka Lebak we, rek meresan vila nu itu di Lebak teh ya. Kitu we dunungannya. Assalamualaikum dunungan. Mang Dharmanya teu bisa diajak kompromi pisan. Cokot di we duitna lah, sakuan deui. Waalaikumsalam. Orang tutupkeun deui bisi loba. Nu ieu diri ieu. Kumaha eta dunungannya? Diomongan teh teu ngaguguk pisannya. Eta ulah narima deui PKL. Nu teu heula ge anu kahiji dengan lapur eta mah teu panggih deui. Anu leuheung anu kadua mah eta mah kabur da benda leumpeuh Yuni mun aya nu nyicingan eta si PKL na teh anger leumpeuh Yuni. Loba titinggalian di dinya mah. Bujang-bujang ieu nu ngaliwat oge. Jarang ka dinya mah tuh, vila eta mah. Ayeuna aya PKL deui cenah teh. Jeung ayeuna dia ditah maresihan deui vila anu di Lebak. Dunungan teh ieu mah paksa we aing ge hoream-hoream ge. Penting sorangan eta. Maresihan vila nu di dieu nu di Tonggo. Ayeuna der nitah deui nu di Lebak. Arusing geus moal dipikiran nu kitu mah Ana mah geus we ulang bersihan nu di Lebak. Ana mah ka Lebak meureun bersihan di vila ditu meureun diberesan. Sapuan deui meureunan. Mang Dharma, di ka mana? Aya naon cenah teu tanya teuing. Adi aya perlu ieu. Perlu naon dewek rusuh. Lain rusuh ibu aya obrolan. Sok ulah lila, rusuh urang rek eta bersihan vila di Lebak. Tidak ieu. Naon? Sok. Ulah lila teh ngobrolna ieu rusuh ieu.
Aing penting teh aya naon eta make jeung bersihan pila sagala. Oh pila eta di tongoh. Heeh. Eta teh cenah aya nu rek PKL deui. Apaan teh lagi geus kungsi aya kajadian eta teh. Heeh pada eta ku di dieu teh kadunungan teh geus dibejakeun kitu. Tapi ane dibersihan deui. Kana teh dibersihan deui, aya nu rek PKL deui. Aduh, ieu mah kacau kieu mah. Heeh dununganna nyata lah di omongan teh hese, omongan dunungan. Kudu kumaha tuh geus ieu? Geus kieu mah bae antep we. Ieu loba tanya teuing aing urang kalebak. Deuk naon atuh Darma? Urusan villa dia lebak. Engke heula. Duh, Mang Darma. Mang Darma, kumaha mun jiga kajadian di jalan baheula nya. Aduh, aing euy. Karunya ka budak sakolana kitu nya, aduh. Tapi paduli teuing aing ngomong mikir anu kitu. Balik ke aing mah. Aduh. Aing jeung ngabejaan si Abah Anom di euy. Atuh si Abah Anom apaleun nya. Aing di jempe-jempe teh meh eueuh nu apaleun. Der atuh bieu ngomong si Abah Anom ieu mah pi omongeun dieu. Keun bae antep beja rek henteu ge kumaha manehna we Ayo asa nuturkeun tapi sasaha itu mah perasaan meureun. Lumayan segedeung deui tadi tonggoh meureunnya. Di dieu istirahat lah diukel aja Di istirahat lumayan capek Jadi perasaan teh anger mun aya nu pake. Jadi perasaan teh asa aya nu nuturkeun. Asa aya nu kumaha we nya anger eta teh. Lamun rek bersihan villa nu PKL segitu perasaan teh saya nuturkeun adi reret eueuh eta mah perasaan beureunan perasaan beureunan teh bae beureun mun dibahasaina mah leumpeuh Yuni mun dina bahasa Sunda nama gitu bae dengan hadirin geus ya kedeung di katonggoh